salaki. Molor udang nyatu. Pusing jadi nate. Jaba nuturkeun kolot aing, parabaneun doang, boga salaki teh parabaneun mitoha. Ngopi. Usaha henteu. Tuh kos batur mah boga mobil, boga motor, boga imah. Imah molor udang modal. Satu ieu mah buru tuai. Arek iraha beunghar. Kan intinya enakan Nya digawe naon? Nya digawe kuli macul. Digawe ngagali kaluat. Tuh meta ka emak jero. Tumanya duduk acan apa ieu buat halah rasem. Capek deh. Si yang malah mangkat. Ai salaki keur ngobrol teh dengekeun, keur ngomong teh. Kunaon si pasarea wae? Ieu mah ya. Bukan kucing teh. Aing nuduh lah. Minta duit ka aing aing mah anu ngusahakeun. Saruana ieu mak gawe teh hese ayeuna teh kudu nyogok wae. Nya kuli-kuli naon ka ditu sia teh? Atuh mah. Boga di mana boro-boro saker merekeun sia. Anak sarua wae pusing ah. Usia usaha ka ditu. Mendingan digusep. Amit-amit aing boga minantu kos kitu. Boga minantu kurus tunjung amin. Iyam. Masih mah gogorokan wae. Kadea lah diuk. Yo, sia teh boga salaki gitu-gitu amat sih. Teu daekeun usaha, goreng dadag. Sia manggih ti mana sih eta salaki? Manggih ti Facebook mah, kenalan ti Facebook. Gusti! Pamit. Yo, yang salaki mah ulah nu kitu patut. Tuh neangan di sawah, di kantoran. Kan nyawa sorangan mah ieu mah goreng patut. Aing mah kakaraeun da boga minantu kos kitu. Pokoknya kumaha da geus nasib meureun kudu boga salaki pangangguran Jawa Barat. Ya naon arahanan nu kitu? Hah? Yang geus atuh rek geusan we ah. Cek aing ge yeuh tiba heula ulah jeung jelema eta teh ulah. Terus dijodohkeun jeung anakna Patono, embung sia mah. Ya kumaha tuh mah, kan geus nasib. Kan eta ge menang di Facebook dan teu laku-laku teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naon nya? Iya pada ngondang pada nikahkeun ieu Neng ya. Oh iraha. Dinten Minggu hajatna pada gede-gedean da. 7 poe 7 peuting. Gusti anu beunghar aing mah. Ulah poho datang ya iemnya. Kawin jeung saha? Jeung si Tono. Aing ge. Sia mun kawin jeung si eta. Hirup sia bakalan bahagia. Itu di dinya sih tau omongan aing teh. Kunaon masih iem diomelan wae. Ente. Ulah pohonya datang. Oke datang. Jam datang ya. Oke datang. Ayo atuh nya, marangga. Mangga. Tuh cek aing ge sia, lamun kawin jeung si Tono mah hirup sia bakalan senang. Teu didenge sih omongan indung teh. Sia mantu ka ditu. Ah. Aja enak ngawin
udang molor, udang modal. Kunaon sih? Ada jadi bibiran ya. Gusti, yo, si Ari beki ngudut nah. Aja ngomong ngudut dah. Terus ya mah. Ngomong dia kemana? Udah, arek ngundang. Nanaonan? Ngundang arek kawin ku ieu. Hajeun teuing bareng ge. Oke, dinten Minggu, tapi 7 poe 7 poti. Ante makan. Naon masih si omelan wae. Teu, teu. Heuh, ke datang.